Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Wa taba'u jeung nuturkeun aranjeun kabeh ka Kanjeng Nabi la'allakum tahtangtu aranjeun kabeh eta tahtaduna meunang pituduh aranjeun kabeh. Walayasihu jeung henteu sah non anu maro yen diparentah Kanjeng Nabi atau Rasul bikat manil ilmi kalawan non anu maro yen diparentah kami bikat manil ilmi kalawan nyumputkeun ilmu di annakat mil ilmi karna saenyana nyumputkeun ilmu eta mal'unun anu dilaknat. Berarti anu maro diparentah urang sadaya eta mal'unun anu dilaknat. Wasimun eta anu doraka. Wallahu ta'ala sareng ari Allah ta'ala eta la ya'muru henteu marentah Allah bil fahsya'i kalawan migawe kagorengan fabatola tah batal non perkara ada anu nganapikeun itu emak ilaihi kana itu ma ada wa huwa sareng ari itu ma ada ilaihi kana itu katmanil ilmi wa huwa sareng itu ma ada eta kitmanuhum nyamunikeunana Rasul wasabata jeung tetep non naqiduhu lalawanana itu kitmun wa huwa non naqiduhu lalawanana itu kitmun wa huwa sareng ari itu naqidu eta al-matlubu anu disuprih wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahum ka para rasul lan atablighu tabligh istahalata mustahil alaihim ka rasul non al-kitmanu nyumputkeun alladzi anu huwa anu ari itu kitman eta didu tablighi lalawana sifat tabligh asifatu ari sifat ar-rabi'atu anu kaopat al-wajibatu an wajib lahum ka rasul alaihimus salatu wassalam eta al-fatonatu sifat fatonah hazaqo tegasna cerdas. Fatonah teh cerdas. Ayil hazaqo tegasna cerdas. Wadalu jeung ari dalilna ala subutil fatonati natepan tetepna sifat fatonah lahum ka rasul alaihi wassalatu wassalam eta anu saenyana kalakuan jeung tingkah eta lawing tafat lamun teu aya anhum ti para rasul lan al fatonatu sifat fatonah lam yaqdiru tah teu kaduga itu rasul ala iqamatil hujjati netepan kana ngadegkeun hujjah alal khosmi ngelehkeun ka musuh lakin iqamatil hujjati tetapina ngadegkeun hujjah al khosmi ka musuh eta dalla nuduhkeun alaiha kana itu iqamah non al-Qur'an asyarifu anu mulia fi mawadi dina pirang-pirang tempat kasiratin anu loba wa iqamatil hujjati jeung ngadegkeun hujjah la takunu henteu kabuktian eta illa minal fatonati kajabatina anu cerdas fasabata tah tetep lahum ka para rasul al-fatonatu sifat fatonah wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahum ka rasul non al-fatonatu sifat fatonah istahalatah mustahil alaihim ka rasul non al-biladu al-baladu bodo allati anu hiya aritu lati eta didul fatonati lalawanana sifat fatonah fahadza mangkari ieu eta ma perkara yajibu an wajib itu emak wama jeung perkara yastahilu an mustahil itu emak fi haqqir rusuli
dina hakna pirang-pirang rasul alaihi wassalatu wassalam wa alam jeung kudu kanyahokeun ku anjeun annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah yajibu eta wajib ala kulli mukallafin netepan ka saban-saban mukallaf non ayya'rifa yen ngamakripatkeun itu kullu mukallaf nganyahokeun ngulumat ar-rasula ka pirang-pirang utusan al-madhkurina anu geus dicaritakeun kabeh fil Qur'ani dina Qur'an tafsilan bari rinci wahum sareng ari itu rusul eta khamsatun wa ishruna ayat 25 naonana rasulna yajibu wajib ala kulli mukallafin ka sakabeh mukallaf non ayya'rifa yen nganyahokeun kullu mukallaf hum itu rusul tafsilan barina rinci bimakna annahu kalawan sanyana maknana itu kullu mukallaf eta lau suila lamun ditaros si kullu mukallaf an wahidin tina saurang minhum tina sahiji berarti tina saurang sahiji minhum ti para rasul yujibu ngajawab si kullu mukallaf bi annahu kalawan sanyana itu wahid eta rasul fa inna fa mangka lamun nganapikeun itu si kullu mukallaf risalatan wahidin kana karasulan saurang minhum ti para rasul fala khilafa mangka ta aya khilaf eta tetep fi kufrihi dina kufurna itu si kullu mukallaf bil ijma'i kalawan ijma' ulama wa ama in qala jeung anapun lamun ngucap jalma la u'rifu henteu apal kami hu kana itu wahid annahu kana sa'nyana itu si wahid eta rasul faqila mangka dicaritakeun naon bi kufrihi kufurna itu si wahid alaihim eta netepan kana kaul wa alaihi jeung netepan kana kaul aksarul ulami ari kalobana ulama wa alaihi jeung eta netepan kana kaul aksarul ulama'i ari kalobana ulama wakila jeung dicaritakeun non bi adami kufrihi eueuh kufurna atau teu kufurna itu si kullu mukallaf wa alaihi jeung eta netepan kana kaul al aqalu ari mayoritas ari minoritas berarti al aqalu ari minoritas ari pangsaeutik-saeutikna minhum ti para ulama wa qannadzama jeung nyata geus ngadanomkeun saha ba'duhum sawarehna ulama fi qaulihi dina dawhana ba'duhum hatmun eta misti tegasna dawhan hatmun ala kulli dzil taklifi ma'rifatun hatmun eta misti ala kulli dzil taklifi ka saban-saban anu ngabogaan taklif non ma'rifat bi anbiya'i ku pirang-pirang nabi kalawan pirang-pirang nabi ala tafsili netepan rinci kon ulimu nyata dikanyahokeun itu anbiya fitil ka hujjatuna dina nya kitu ayat hujjatuna minhum eta tetep ti anbiya samaniyatun ari 8 min ba'di asyrin dina sabadana 10 wayabqa jeung nyesa non sab'atun 7 wahum sareng ari itu sab'ah eta Idrisun Nabi Idris Hudun sareng Nabi Hud Su'aibun, Solihun, wakada jeung nya kitu di Soleh, Zulkifli ari Nabi Zulkifli.
kada jeung eta sapertikeun Nabi Soleh Dzulkifli ari Nabi Dzulkifli Adamun jeung Nabi Adam bil mukhtari kalawan kaul anu dipilih qad khutimu nyata ditungtungan itu anbiya fahuwa mangkari itu fahaulai mangkari itu anbiya fahaula il khamsatu mangkari itu anu 20 fahaula il khamsatu wal isruna mangka ari anu 25 yajibu wajib non al imanu ngimankeun bihim ka itu haulai tafsiran barina rinci berarti fahaula mangka ari itu anbiya eta al khamsatu wal isruna anbiya rasul anbiya ta rasul al khamsatu wal isruna eta teh 25 eta anu 25 yajibu wajib non al imanu ngimankeun bihim ka itu haula'i tafsiran barina rinci wa ma jeung ari nabi siwahu anu salian di itu khamsatu wal isruna wama jeung nabi siwahu anu wama jeung ari nabi siwahum anu eta anu salianti itu khamsa anu 25 yajibu wajib non alimanu imankeun bihim kana itu siwa jamalan barina global bimakna annahu kalawan makna sanyana kalakuan jeung tingkah yajibu eta wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban mukallaf non aya takida yen nekadkeun si kullu mukallaf annallaha kana saektosna Allah anbiya'u ari pirang-pirang nabi wa rasulan jeung pirang-pirang rasul la ya'lamu anu teu uninga ada dahum kana bingbi eta berarti eta la ya'lamu anu teu uninga ada dahum kana bilangana itu anbiya sareng rasul saha illallahu Gusti Allah fa innahum tasanyana itu fa innahum tasanyana itu anbiya eta ghairu mahsurina henteu karingkeus kabeh lanapikeun urang sadaya wakila jeung dicaritakeun bi hasrihim kalawan karingkesanana itu anbiya fi ada di muayyanin dina bilangan anu ditangtukeun fakila tah dicaritakeun ma mi'atu alfin ari para nabi eta aya 100.000 wal arba'atun jeung 100 warbatun jeung 4 wa isruna jeung 20 naonana alfan rebuna 124.000 berarti kama seperti perkara waroda anu datang itu mah fi riwayatin dina riwayat wakila jeung dicaritakeun mi'ata alfin eta teh sabaraha berarti 200.000 wa arba'atun jeung 4 wa isruna jeung 240.000 naonana alfan rebuna kama sapertikeun perkara waroda anu datang itu mah fi riwayatin dini riwayat ukhra anu sejen ar-rasul ari para rasul minhum tina itu kabeh eta sala sumiatin wasala sa asyara eta teh aya 313 wakila jeung dicaritakeun wa arba'ata asyara eta teh naon 314 wakila
nyaritakeun khamsata asyara eta aya 15 berarti anu nyaritakeun deui 315 lakinil aula jeung tatapina ari anu utama eta adamu hasrihim henteu karingkes teu karingkesna itu rasul fi adadin dina bilangan muayyanin anu ditangtukeun li ala yakhruja karena supaya keluar minhum ti itu rasul sahaman nabi huwa itu man eta minhum para anbiya aw yadkhula atawa asub fihim bina itu anbiya sahaman jalma laisa anu teu aya teh si eman minhum eta tetep ti para rasul ti para anbiya qala ta'ala minhum man qasasna alaika ma minhum ari minhum eta tetep ti para anbiya man ari aya nabi qasasna anu ngisahkeun kami alaika ka si eman alaika ka eman anu qasasna anu ngisahkeun kami na ka eman alaika ka anjeun wa minhum jeung eta tetep tina saorehna anbiya man ari aya nabi lam taksus tah henteu ngisahkeun man alaika ka anjeun waqala sareng ngadauh sahibul ba'iyah fil ba'iyati dina kitab ba'iyah wa adamul anbiya'i sareng ari bilangana pirang-pirang nabi fala naro mangka henteu ningali kami atau henteu berpendapat kami hu kana itu adamul anbiya di khaufi uqu'ina karena sieun tumibana kami fil ijtinabi dina ngajauhan wajah jeung datang ba'da hum wajah jeung datang ba'dahum dina sabada hitungana itu rasul non nasun nas walakinan dhaifun jeung tatapina ari anu apes anak lu eta nukilan ingdadzul tolabi dina payuneun jalma-jalma anu nyuprih wajibu jeung wajib aidon deui non al imanu ngimankeun bil malaikati ka para malaikat al kirami anu mulia alaihi wassalatu wassalam wa hum sareng ari itu malaikat eta kismani berarti eta kismani kabagi dua kismun ari sabagian yajibu anu wajib non al imanu ngimankeun bihim kana itu kismun tafsilan bari rinci wa kismun sareng ari sabagian ijmalan eta global falladzi mangkari anu yajibu wajib non al imanu ngimankeun bihi ka itu ladzi bihi ka itu ladzi nafsilan bari rinci eta arba'atun opat jibrilun tegasna nabi jibrilun tegasna berarti malaikat jibril wa mikailun sareng malaikat mikail israfilun sareng malaikat israfil wa izrailun sareng malaikat izrail